warahmatullahi wabarakatuh. Patepangkeun wasta salsa bela walia. Kelas 8 di dia abdi bade nyaritakeun novel Si Kabayan Jadi Dukun. Dina buku novel ieu nyarioskeun carita ngeunaan si Kabayan janten dukun. Istilah dukun ayeuna disebat paranormal. Peran si Kabayan dina carita ieu ngagambarkeun tokohna salaku jalma anu polos sareng males tapi resep gaduh trik licik. Kusabab katerasan sareng polos sareng males tingkah laku si Kabayan, dina hiji waktos istrina ngaraos jengkel sareng ambek sareng teras ditampar ku si Kabayan anu balu karena nahan rasa kenyeri. Hiji waktos nalika si Kabayan bade milari kayu bakar, pamajikanana ngagaduhan dua padagang anu beunghar milarian tukang sihir paranormal anu tiasa ngubaran panyakit bisu putrina. Bagja aranjeunna ngadangu maksud dua jalma siga anu parantos mendakan jalan pikeun nganyeri si Kabayan. Mak dua lalaki eta dititah datang ke tempat peristirahatan pikeun jalma-jalma anu milari ke ngajelaskeun ciri-cirina sareng wateukna henteu nyeupkeun waktos. Deui dua lalaki eta diangkat ke tempat anu dituduhkeun wanoja eta. Kusabab teu jauh, aranjeunna tiasa ningali tempat anu aranjeunna pilari Kabayan linggi dina nyumputan dina Teras ngartos maksud sareng tujuan kalayan sopan sareng lemah lembut, tapi henteu hasil oge ngan ukur emut pesen awewe eta. Ku kituna si Kabayan hoyong ngaku yen aranjeunna kedah dipaksa. Nyandak arit sareng nyebatna pakepoh. Aranjeunna bakal langkung ambek sareng tamparan duana pipi. Nalika nyekelan pipina, kusabab nyeri ditampar si Kabayan kapaksa ngaku teras naros kadua jalma anu nitah aranjeunna ka dieu. Sanaos aranjeunna leres curiga kien anjeunna terang di mana jalma eta wani nyebut pakepoh sajabi ti pamajikanana. Eta leres saatos dua lalaki eta nyebatkeun awewe di pantas jalan, akhirna pamales pamajikanana di sakitu wae anu kusim abdi bade diterangkeun. Hampunten bilih aya kalepatan atau napi kakirangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.